Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng nu kasangakeun ka sugri kaum dangu di mana wae ayana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Kileuksan. Dongeng teh parantos dugi ka nalika nyaeta si Jured sareng Citrasena nuju padangong-dangong nuju rebut papahaman barawari. Citrasena hayang babalik pikir namung si Jured ngahalangan jeung deui nimbulkeun tarung harita teh namung Citrasena mung saukur ngabalicet atanapi nyingkahan panarajang bungkul teu wani ngarang. Di dieu parantos aya gambaran parawargi sadaya yen jigana bae Citrasena teh hayang babalik pikir mung nempuh jalan anu memang salilana ditempuh ku manehna hayang ngabinasa supala tapi geuning ayeuna mah babalik pikir rek ngeureunnan eta pagawean moal nuluykeun tapak lacak akina jeung bapana akina Gasuni jeung bapana Mat Jadil anu ngamusuh ka supala jeung reng-renganana. Ayeuna mah mumusuhan teh kumanehna rek disingkahan malah peun cenah para mitra sagede muning lintuh beunang gitu. Mana urang teraskeun deui. Tuluy kadinya pamingtu lepat madongeng teh mangga urang lajengkeun ka sugri kaum dangu etang-etang hiburan bae Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mangga para mitra nyangakeun carios nyambung Musuh Warisan bagian ka-44. Kumaha atuh Mang Jured sabada ngadenge caritaan Citrasena anu kacida peuheurna pikeun Mang Jured mah. Padahal mah ceuk Citrasena eta teh bebeneran. Katarimana ku Mang Jured para mitra bebeneran teh nepi ka peuheur. Atuh celengkeung Mang Jured nyarita deui. Waduh. Tetela anjeun geus lieur Citrasena. Aing teh jauh-jauh ti Cihaur nutur-nutur anjeun saukurek ngadon pasea. Naon hartina sia perjuangan salila 10 tahun teh badul. Cek atuh pikir sia ku sia Citra. Piraku sia terek leumpeuh yuni ku sakitu. Jeung deui cik inget sia Citra ngalawan kanu jadi kolot teh kacida gorengna sia. Terkadang bakal mawak awak anjeun kana jurang kacilakaan. Geura pikir sia Citra sakali deui. Cek si Jured bari molotot. Mang Jured teu kudu ngilu bingung Mang. Kuring ge geus nyaho jeung geus ngarti pisan yen hiji anak lamun ngalawan kanu jadi kolotna kacida pisan gorengna. Tapi kolot nu kumaha nu kudu digugu. Ceuk rarasaan kuring mah asa moal matak cilaka lamun kuring ngalawan atawa nolak kana parentah akina Gasuni. Lamun bener pamadegan kuring salah, apan tadi kuring geus sumpah sanggup dibentar gelap nepi ka jadi lebu. Buktina ayeuna kuring masih kene baleger. Padahal tadi keur meujeunna dordar gelap, kahartin teu Mang? Citra, ulah gagapah sia ngomong teh. Anjeun teu dibentar gelap sote lain hartina anjeun teu salah sia bedul. Tapi gelap mah teu beukieun ngahakan anjeun teh. Nu jelas kalakuan anjeun ngalawan ka kolot, salah gede tapi sia. Namun sia diponaran sakaligus, berarti hartina tapi sia bakal diganggayong deuleu. Cantang tuh Mang Jured. Kuring yakin yen kuring teu salah. Perkara nolak kana parentah kolot lain hartina ngalawan. Geus Mang Jured, ulah loba tatanya deui. Urusan kuring nu tanggung jawab. Mang Jured geus urus kewajiban Mang Jured sorangan. Tekad kuring geus moal bisa dirobah deui, kuring hayang ngarubah kalakuan nu salah, nurutan mega nu ngadingding di langit. Tuh tempo ku Mang Jured. Mega hideung nu tadi ngagulung di langit, ngadak-ngadak sirna katebak angin. Tah kaayaan kuring di harita hayang bisa robah adat. Leuwih gancang tibatan leungit na mega hideung anu katebak angin. Tuh, langit geus lenglang deui, bentang geus baranang nyaangan jagat. Tah hayang kitu kuring. Nu tadina poek jeung angkeub hayang jadi lenglang sarta bisa nyaangan anu sejen. Kuring hayang ngajait anu jadi kolot tina jurang kasalahan. Jembe sia Citrasena, cek Jured motong ceritaan Citrasena. Nyarita kitu bari molotot bedog diacungkeun ka luhur. Citrasena nempo kalakuan si Jured kalah kacakakak seuri. Nah, make sesentak Mang Jured. Ieu mah urusan kuring sagembrengna oge. Kuring mah bebas nyaritakeun naon bae oge sakahayang kuring. Tah lamun geus kieu Mang Jured rek kumaha cik? Kuring nanya ayeuna. Cek Citrasena bari nyerengeh seuri leutik puguh we si Jured meuni asa dicoogado. Pudig dig nafsuna bijil haok nyentak ka Citrasena. Citra, anak setan sia, manusia elodan. Lamun bener-bener pamadegan anjeun teu bisa dirobah,
Ulah nyebut kaduhung lamun isuk jaganing pageto disate kumat Jalil jeung Nagasuni. Kalakuan maneh rek dilaporkeun sakabehna ka bapa maneh. Tangtu oge bapa maneh jeung aki maneh bakal ngamuk ka maneh. Tapi sameme aing init ninggalkeun ieu tempat aing rek aya pamenta heula. Cik jawab heula rek sanggup nyembuanan eta moal. Cek si Jured bari parakatangtang piri kitingting. Terus lelempangan murilingan Citrasena dada dikembungkeun bari lempang rada ngagegag. Mang Jured, pikeun nebus pamadegan kuring nu anyar, sagala rupa pamenta Mang Jured tangtu bakal dicumponan ku kuring. Pok geura caritakeun ka kuring, hayang naon Mang Jured? Jawab Citrasena kalem we ayeuna mah. Sedeng anu ngintip nyata Supala jeung Mang Roda duanana silih reret. Terus silih unggeukan tapi taya nu nyarita. Terus duanana nariteup deui ka si Jured lantaran geus kadenge nyarita deui. Syukur sia Citra, sok dengekeun ku maneh. Tadi maneh geus ngucapkeun janji yen rek nolak parentah Nagasuni jeung Wat Jalil. Kalawan menta disaksian ku angin, ku cai, ku seuneu, ku bumi jeung langit. Eta kabeh geus ngarilu nyaksian. Kitu deui cindak ceuli aing geus ngilu ngadenge nyaksian kana caritaan maneh. Tapi eta saksi teh kurang keneh deuleu. Maneh kudu sanggup ngabuktikeun kalawan satria. Naha getih maneh teh beureum atawa henteu. Sarta kudu aya nu bahe kana bumi. Kumaha sanggup? Cek si Jured bari tar muterkeun bedogna luhureun sirah. Tapi Citrasena teu kapangaruhan manehna tetep tenang sarta pok ngajawab. Mang Jured, ulah asa-asa mang. Lamun bener-bener Mang Jured hayang nempuh getih kuring, sok geura gunakeun eta bedog. Kuring teu sieun jeung teu gimir najan nepi ka ajal oge. Prak geura pilih kulit nipis, geura teangan tulang rangu, geura kurut daging hipu. Rek ti tukang, rek ti hareup, prak kuring pasrah. Ikhlas, ridho kalayan moal ngarasa kaduhung segede gunung, saeutik oge. Jawab Citrasena bari malik nukangan ka si Jured. Tapi si Jured can waka ngalaksanakeun niatna pok nyarita deui. Heug ku aing dipilih sia. Tapi jawab heula pertanyaan aing nu pamungkas sia. Rek ka mana tujuan maneh nu sabenerna? Jawab si Citra. Mang Jured, sanyana mah eta mah urusan kuring, tapi pikeun nyugemakeun hate Mang Jured hade ku kuring dijawab. Dina peuting ieu keneh kuring rek nepungan Supala sarta kuring rek wak Cabalaka yen bakal ngagabungkeun deui awak ka paguron monyet bodas. Kalawan rek jadi murid anu sajati moal nyandiwara kawas baheula. Sakitu rencana kuring. Syukur. Tapi mudah-mudahan si Supala teu narima sia kana pamaksudan maneh. Sarta mudah-mudahan maneh sing dipodalan sia ku si Supala. Sok geura rasakeun sabetan bedog aing sia Citra. Cek si Jured bari siuk-siuk muterkeun bedog luhureun sirah. Kolebat siuk cekok pitih Citrasena disabet satakar tanaga. Burial getih bijil menijuuh tapi Citrasena teu ngalawan. Teu ngejat deung teu ngagero getih nu ngocor tina bitisna diantep poe sina nyiraman bumi. Citrasena tetep tagen bari nahan ka nyeri. Ari si Jured geus nempok itu teu buru ngahuleng. Sakedapan mah colohok bae bari ngajanteng jiga arca. Supala jeung Mang Roda pating burubung, bakat ku kaget jeung reuwas. Jep sajongjongan mah teu aya nu nyarita ari Citrasena terus malik nyang hareup ka si Jured. Terus neuteuk antem pisan bari nyerengeh seuri. Bitis nu nyeri nyanyautan teu dirasa. Si Jured teu puguh cabak diteuteub ku Citrasena. Ruk si Jured tungkul. Terus lalaunan ngasupkeun bedog kana sarangkana. Teu lajung si Jured cengkat ret ngareret ka Citrasena. Terus dipelong sakeudeung luk tungkul deui koreleng malik terus ngaleos ningalkeun Citrasena nu keur nangtung bari seuri leutik. Barang jeung leosna pramitra si Jured. Pok Supala nanya ka Mang Roda bari ngaharewos. "Rek ka mana Mang Roda?" "Rek nyusul si Jured jang. Jalma lain antep-antepeun teh." "Teu kudu Mang. Keun bae antep si Jured masih balik. Ayeuna mah can waktuna newak si Jured, manehna keur boga pasualan pribadi." Cek Supala bari neuteub ka Mang Roda. Kapaksa Mang Roda nurut gek diuk bari panon mureleng ta si Jured anu ngaleos pok nyarita. "Lamun si Jured ulah diudag, kudu kumaha tu urang teh jang?" "Mang Roda, peuting ieu urang meunang hiji pangalaman nu kacida gede hargana. Teu mubadir urang huhujanan. Urang geus bisa ngabandungan naon-naon anu kajadian tadi hareupeun urang. Ayeuna mah urang balik we Mang, sabab sagala rupa geus yakin. Hayu Mang,
Cek Supala bari jung nangtung tapi memeh ngalewas pok Mang Roda nanya. Hari Ujang, hari Citrasena rek dikumahakeun jang. Kira aku rek diancap mah, asa teu tega Mang teh lantaran jelas manehna rek balik pikir. Kuring ge ngarti Mang, tapi urang perlu nguji heula kana tekadna. Keun baya antep heula ayeuna mah, hitung-hitung ujian kana dirina. Lamun manehna bener-bener boga tekad nu hade, tangtu bakal nyampeurkeun ka tempat urang. Dah kulantaran kitu ayeuna mah urang tunggu bae kadatangan manehna di imah. Kalawan urang kudu pura-pura teu nyaho. Oh, kitu kahartos atuh ari kitu mah jang. Mangga atuh jang. Jawab Mang Roda bari jung nangtung. Leos Supala indit dituturkeun ku Mang Roda, duanana laleumpang gagancangan muru ka imah. Jalan ngahajar ada nguriling sangkan teu kanyahoan ku Citrasena. Kelila duanana geus tarpi ka pakarangan bumi bah Purwana, pok Supala nyarita ka Mang Roda. Mang Roda, gancangan ganti pakaian Mang, lamun geus saged buru-buru ka dieu. Ngan omat babaturan ulah wa ka dibejaan. Sok gancangan, kuring oge rek buru-buru disalin pakaian. Temal Supala bari kalacat kana golodog ari Mang Roda memeh ini teh pok ngajawab heula. Mangga jang, sagala rupa barenda ti Ujang tentu bakal diperhatoskeun pisan ku Mang. Jawab Mang Roda bari terus ngaleos muru ka pondok. Ari Supala gancang asup ka imah, kaayaan harita teh beuki sepi bae. Para santri istri geus barali. Urang balik deui ka Citrasena satungtung si Jured katempok keneh mah juringkangna, manehna can baka gerak. Nangtung ngajanteng bari neuteup tonggong si Jured anu keur ngagedig, ningalkeun manehanana, lila mah les si Jured teu katempok. Dileg-leg ku poekna peuting sanggeus si Jured leungit tina tetempoanana, brak Citrasena diuk dina taneuh nu rada tuus. Awah karasa leuleus daya tangan pangawasa. Becape kareureuhnakeun. Bitis nu gudawang tapak bedog si Jured karasa nyeri nyanyautan. Getih anu teu weleh ngucur kana taneuh anu baseuh. Terus ngabayabah ngahiji jeung sesa-sesa cileungcang anu masih keneh nyangkrung. Hiliwir angin peuting nebak kana bitis Citrasena nu tatu. Peurih karasa beuki nambahan. Menipating sereset tembus kana jajantung. Citrasena muingis tina bakating ku nyeri. Tapi sok sanajan kitu Citrasena teu ngarasa aral atawa kaduhung. Malah hatena ngarasa reueus geus bisa nemongkeun jiwa satria ka si Jured. Sakabeh kalakuan si Jured jeung caritaanana kacipta ku manehna, atuh nyeh seuri sorangan. Barang karasa bitisna peurih terus muringis. Lamun kabeneran aya jalma nu nyaksian kana lalampahan Citrasena kitu, tangtu bakal nyebutkeun kurang saeunan atawa miring otakna. Kelila pok Citrasena ngomong sorangan. Ini nyeri di kadek batur deh. Batur ge nu di kadek ku aing moal teu kieu karasana. Malah leuwih nyeri jigana teh komo si kuku mah. Disogok dadana ku aing. Hampura. Kuku hampura aing kuku. Tangtu ge si lain teh paeh meureun lantaran jajantung si lain pasti katiru ke bedug aing. Wah, untung Mang Jured ngadekna kana bitis. Kumaha lamun kana punduk. Kasawang nyerina meureun. Cek Citrasena bari terus ngarampaan tatu nu dewang tina bitisna. Sakitu gudawang teh untung keneh cenah. Bari nahan ka nyeri para mitra ku siwal ku Citrasena ngaluarkeun iket. Terus dipeureut sangkan teu baseuh teuing. Sangkeun serada tuhur terus dipake meungkeut bitisna nu raheut. Set getih teh saat teu loba teuing anu kaluar. Keur kitu cungungung kadenge deui sora anjing nu babaung. Terus ditempas ku sora Korea wubuh mata ketir jeung mata kelewang. Uriding bulu punuk Citrasena harudang kabeh. Ras inget kana kajadian nu anyar kaliwat breh tukang bajigur nu teu bogaan sirah kacipta deui dina kongkolak matana. Rai awakna karasa panas tiris, tapi gancang Citrasena usaha satekah polah pikeun ngusi rasa kasieun. Sakilat perhatianana dipindahkeun kanu kajadian sejen. Ngeng kadenge deui sora Nyi Nurjanah nu halimpu jeung ngagalindeng angin-angina. Lamun anakna sasar, sagala larangan agama dilanggar bakal jadi baruang kanu jadi kolotna. Lantaran keur leutikna teu kungsi ngameu atikan keagamaan. Eta katerangan teh para mitra napel pageuh pisan dina hatena. Lamun inget nepi ka palebah dinya Citrasena meni ngarenghap narik napas jero, terus ngusap beungeut jiga nu lulungu ka karahudang sare. Ngeng sora Nyi Nurjanah nu sejena, kadenge malah asa napel dina ceurina. Keur naon atuh para nabi jeung rasul-rasul diutus?
Lamun lain pikeun mere pituduh geusan ngomean akhlak jelema, sakumaha ruksakna akhlak hiji jelema, sakumaha jahatna si durjana, masih keneh bisa diomean. Lamun inget kana katerangan eta Citrasena meni ngarahuh, jiga nu capek manehna meni gegebegan, jiga nu manggih kareuwas tungtungna pok Citrasena ngomong deui sorangan. Alhamdulillah Gusti, nuhun jisim abdi parantos dipasihan pituduh, geusan ngaliwatan jalan nu lempeng tur dipirido ku Gusti. Jisim abdi ayeuna gaduh kayakinan, yen pikeun ngarobah kelakuan manusia teh nyatana teu aya deui angin agama. Nuhun Gusti. Diilhaman ku mega anu kumalayang di langit, jisim abdi menak pituduh. Cek Citrasena bari ngusap beungeut jung nangtung terus luak liuk jiga aya nu diteangan. Tapi keayaan angger bae kawas tadi, taya naon-naon anu matak nyurigakeun. Leng harita Citrasena mikir, sanggeus hatena buleud pok ngomong deui. Jeung tibatan yang sara awak teu hade aing ngawani-wani maneh unggah ka Imah Supala. Sagala rupa nu bakal tumiba ku aing bakal disanghareupan kalawan sabar. Aing geus apal pisan kana adat pangadatan tabeat Supala. Manehna jalma luhung, luhur budi, manusia jembar tur sabar tawakal, boga rasa kamanusiaan nu kuat, lantaran lamun manehna boga tekad jahat baheula ge tangtu aing bakal dipaehan. Tapi buktina aing bisa balik kalawan salamet jeung laluasa. Tetela Supala lain jelema jahat. Lamun kitu carana tangtu nu jahat teh bapa aing jeung aki aing. Duh hapunten abdi teh juragan Supala. Mangga geura bagiakeun kadongkapan jisim abdi. Cek Citrasena bari ngusap beungeut. Terus ngamimitian ngalengkah bareng jeung majuna Citrasena. Hiliwir aya angin ngajajabkeun hiji jalma nu rek babalik pikir. Kocapkeun harita teh para mitra juringkang Citrasena lempang ngajugjug ka bumi Nabah Purwana. Lengkah gagah dengan ungka curigaan hatena buleud teu sumareang sok sumawona ngarasa hariwang. Pikirna gilik rek ganti pilempangan, manehna janji rek neuleuman ilmu keagamaan. Tekung sidilas rog Citrasena anyog ka pakarangan bumi Bah Purwana. Reg Citrasena eureun heula lempangna terus ngahulang heula mikir sajeroning hate. Citrasena ngarasa wegah rek uluk salam. Sok sieun pribumi geus sarare nu tangtu kadatangan manehna bakal ngaganggu kana keur sare tibra. Tapi tekadna geus buleud kita tadi mula, sareng manehna harita teh para mitra ngalengkah sababaraha lengkah. Geus ampir deukeut kana golodong. Reg eureun terus masang ceuli ngadedengekeun kaayaan di jero imah sugan bae aya nu keneh nu nyaring, tapi tetela jempling taya nu kadenge. Iwati soragaan jeung jangkrik sanggeus mikir sakedeung. Kalacat Citrasena unggah kana golodog terus pupuntenan bari ngetrokan panto. Punten juragan, cek Citrasena bari hatena mah ngageter. Jajantungna ngadak-ngadak ratug tutunggulan teuing kunaon sababna. Ari di jero imah harita geus ngariung Supala, Mangroda jeung Bah Purwana. Tapi teu aya nu nyarita sarerea ngahajawe jarempe bari ngadaguan datangna Citrasena. Barang di luar kadenge aya nu pupuntenan sarerea pada ngarenyan. Terus lireret ari Mangroda ret ka Supala gancang Supala mere isyarat ku ungeuk. Mangroda ngarti pok nyarita. Mangga. Nasa saderek teh badai pikir saeunaon ieu teh tamu tengah wengi kulan. Cek Mangroda bari neuteub kana panto. Tapi can waka dibuka malah Mangroda can nangtung acan ari Citrasena kacida bunga heunana aya nu nemalan. Pok ngajawab pertanyaan Mangroda. Citrasena nyarita terus terang aya teu aya nu dipindingan. Jisim abdi pun Citrasena nuhun du pinu dimaksud teh. Taya sanes saja munut pitulung rehna jisim abdi teh mana kasesah kulan. Jawab Citrasena. Bari pinuh kupang harapan ari nu di jero imah pating rarenghap narik napas panjang barang ngadenge ngaran Citrasena pok Mangroda nyarita deui. Oh, rek minta tulung sok atuh kalabat Citrasena, cek Mangroda bari jung nangtung. Terus ngadeuketan panto kolotrak tulakna dilaan berai panto muka. Breh ku Mangroda katempo di luar aya Citrasena keur ngajanteng dina golodong.
Papakean jali bregjeng kalotor, barang lol Mangroda keluar Citrasena gancang ungek menirengku hormat naker, pok nyarita jiga nu ngarasa era jeung asa-asa. Haturan Mangroda, hapunten di sim abdi ngaganggu ka salira kulan. Pamugi Mangroda teu janten bendu kulan. Ceuk Citrasena bari ngeluk tungkul. Manehna teu waniun ngadu paneuteub jeung Mangroda, nempo kitu nyeh Mangroda seuri leutik. Breh aya ilham hayang ngaheureuyan Citrasena. Pok Mangroda ngajawab bari ngajega ngahalangan lawang ka imah. Haturan deui euy. Perkara ngaganggu mah teu jadi naon-naon euy, tapi eta perkara rek minta tulung. Nah, beuteung boga kaera minta tulung ka dieu. Apa nya teh musuh anjeun? Naon hartina minta tulung ka musuh? Atuh perkara janten bendu mah teu naon-naon ari ulah bendu mah. Kuring mah da tara salilana, tara benda tara bendo. Tara bendu oge tara ngan lamun aya kakeuheul paling-paling ditampili ngatawa dicabok. Ari perkara benda bendu mah moal kuring teh. Sok jawab euy, naon sababna sia minta tulung ka musuh? Ceuk Mangroda bari neuteub ka Citrasena. Aduh, hatur ribu nuhun Mangroda nanging hapunten anu kasuhun. Jisim abdi teh teu pisan-pisan nganggap musuh kasadayan anu aya di dieu teh. Da saupami Mangroda dianggap musuh mah abdi teh moal kumawantun kikieuan kulan. Tangtos oge teras we ditangtang tarung. Nanging abdi teh sama sakali teu gaduh emutan kadinya. Salira Mangroda kalihna sadayan anu aya di dieu bumi ku abdi teh dianggap jalmi-jalmi nu berbudi sareng tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Tah kumargi kitu sok sanaos tengah wengi oge abdi teh maksakeun pangan we ka dieu. Kitu sayaktosna Mangroda. Ceuk Citrasena bari ngareret ka Mangroda. Terus ngeluk deui tungkul jiga bueuk meunang mabuk. Oh, ari si laing letah teh babari diulal elol we. Alantaran eueuh tulangan tuda bibir teh wanggu deui. Jadi bisa we diranya-renyu ngareka basa, mukir carita, ngabulat belit obongan lantaran lamun bibir diwanggu, be mana temenan barabena tu euy. Sebab molongo we jiga sungut lodong meureun. Namun hayang ditutup kapaksa kudu make pantau nu dengselan. Kacipta euy risi euy. Jigana lamun rek dahar anta rek nyarita teh kolotrak ngalaan tulak. Reket pantuna dibuka, lamun rek dahar blus diasupan sangu sakeupeur, lamun rek nyarita ngangengong, barang ngeong meureun tah. Lantaran teu bisa dipake ku bibir direka ku bibir. Tapi kersa Gusti Allah nu Maha Kawasa euy. Bibir manusia diciptakeun kalawan dijadikeun hiji bentuk nu panghade-hadena. Bibir manusia mah kacida loba gunana euy kalawan babari makena. Teu kudu dipantoan, teu kudu make tulak, asal hate we boga niat rek nyarita tangtu sang bibir hidung menta. Tak kitu, teu kudu dititah deui. Atuh sajabati kitu bibir manusia kacida unggulna euy. Lantaran bisa nurutan rupa-rupa sora, kaya ning sora manuk, sora anjing, sora gajah, sora kapal, sora angin, jeung segala rupa sora nu kungsi kadenge ku ceuli mah. Jadi singetna malah bibir jelema teh bisa dipake nyarita naon bae sakahayang urang. Teteh euy salah sahiji nikmat nu tinabang pirang-pirang nikmat nu dipaparingkeun ku Gusti Allah ka urang. Ulantaran kitu euy, urang wajib ngucap syukur alhamdulillah kana eta nikmat. Lantaran minangka pamulang cari mana teteh. Eta bibir ku urang kudu digunakeun kana jalan nu hade, ulah dipake ngabohong, ulah dipake ngomongkeun ngagorengkeun batur, ulah dipake mitnah, ulah dipake nipu. Tak ulantaran kitu ayeuna kuring rek nanya, naha caritaan anjeun teh akur jeung isi hate atawa henteu? Lantaran teu mustahil caritaan anjeun teh mangrupa caritaan amis tapi ngandung racun gawas bareto. Dirukariku, dirugarigel, bisa we. Tadi dia disebutkeun bibir teh diwengku euy, letah teh tulangan. Cik jawab heula ku anjeun. Ceuk Mangroda panjang lebar nyarita bari neuteub ka Citrasena. Sedengkeun anu ditanyana sakedapan mah meninga hulang we. Tapi untung Citrasena geus asak mikir ti anggalna. Yen sagala rupa nu bakal tumiba rek ditarima kalawan kasabaran. Jung Citrasena cengkat beungeutna. Nyengkatkeun beungeutna terus neuteub ka Mangroda pok ngajawab. Mangroda, sagala rupi kasaurahan Mangroda teh ku abdi parantos pisan kahartos. Samalih mah abdi teh rumaos parantos ngagunakeun bibir kanggo nyaritakeun nu palsu sareng teu akur jeung hate.
Nanging Mangroda, mugi janten uninga Citra Sena nu ayeuna teh sanes Citra Sena nu kapungkur. Ayeuna abdi parantos sadar kana naon-naon kasalahan abdi. Ku kituna pamugi Mangroda sing percanten kana pihatur ti abdi. Kadongkapan abdi teh anu ayeuna mah sanes bade nipu acara pinungtun Raja Wisuna. Nanging leres-leres sejak ulun kumaula ka Mangroda kalihna kasadayan nu aya di dieu. Kitu pamaksadan jisim abdi teh Mangroda. Jawab Citra Sena bari luk tungkul deui. Dampal suku geus karasa singsireumeun lantaran lila teuing nangtung mangkaning kaayaan iis jeung bararaseuh. Tatu dina bitis karasa deui peurih nyanyautan. Ari Mangroda nyarita deui eta ge lain teu nyaho kana kaayaan Citra Sena ngan jiga we can seueuh nyarita. Heueuh, syukur ari kaharti mah euy. Tapi aya keneh hijah anu can kaharti teh. Tadi hanya nyebutkeun yen Citra Sena nu ayeuna beda jeung Citra Sena bareto. Sakulantaran kitu euy, kuring derek nanya ka anjeun, naha di mana anjeun ngaruwah awak? Jeung naon make diganti segala? Jeung naon nu digantina? Naon bedana jeung nu baredo? Nah kudu dielas, diracik heula, dikumaha cik jawab heula yeuh ku anjeun. Sabab lamun bener-bener geus beda kudu aya tandana atuh. Cik Mangroda bari nyerengeh seuri. Leng Citra Sena ngahulang lantaran asa bingung teuing kudu kumaha ngajawabna pertanyaan Mangroda. Tapi sanggeus ngahulang sakeudeung, breh aya ilham pok Citra Sena ngajawab. Mangroda, abdi teh ngarobih awak teh di dieu ari nu digentosna tekad jeung nafsu. Ari bentenna sareng kapungkur kahiji kapungkur mah niat abdi teh jahat. Ayeuna mah sae numutkeun emutan abdi. Kaduana kapungkur abdi teh bade ngaruksak awak, ayeuna bade ngomean awak. Katiluna kapungkur bade ngamusuhan, ayeuna bade duduluran. Tah sakitu bentena Mangroda, cik Citra Sena nyarita tatag teu raga reugeu. Komo ngomongna lancar teu jiga direka-reka. Ngadenge jawaban Citra Sena kitu Mangroda ungeuk-ungeukan. Malah bah purwana jeung supala oge ngarilu ngabandungan harita teh. Kaayaan memang beuki peuting bae. Angin anu ngahiliwir karasana para mitra sadaya tiis meuni nyecep. Tembus kana sumsum balung, Citra Sena meuni geus asa disiksa. Lantaran tas cape geus tas hujanan ku Mangroda diantep bae sina ngajanteng di golodog. Tapi sanajan karasana ripuh manehna usaha satekah pola pikeun nahan diri. Kahayang Mangroda rek dianteur ku manehna, samemeh Mangroda nyarita deui pok supala nyarita. Mangroda, eta teh tamu mang. Ari pribumi kudu ngahormat ka tamu, sedengkeun tamu geus wakca rek menta tulung, tah kulantaran kitu ulah diruru mang sok sina ka jero. Terus tanya ka susahna. Lamun bisa nulungan tulungan, lamun teu bisa usahakeun supaya bisa. Perkara itu ieu nama urusan pandeuri mang, sok kita ka jero mang. Cek supala bari ngareret ka Mangroda. Terus neuteup ka Citra Sena nu ngajanteng di golodog, pok Mangroda ngajawab. Oh, Bang Ajang, Bang. Keunlah urang piwarang kalebet. Citra Sena hampura kuringnya. Lantaran teu bisa buru-buru ngaku ieu kata tamu, sok unggah. Ngobrolna urang teruskeun bari ngaliung sok dia ka jero. Cek Mangroda bari neuteup ka Citra Sena. Oh, teu janten pamengan Mangroda sakieu ge jisim abdi teh parantos kalintang nuhuna. Margi parantos diangkeun kulan. Nanging hapunten Mangroda abdi teh moal tiasa nampi kana pangangkeun Mangroda margi ngariung di lebat bumi. Abdi mu bade di dieu we Mangroda di luar. Jawab Citra Sena bari gek diuk dina bang barung suku dirumaikeun kana golodong. Gis. Ulah kitu euy. Kurang hade lalampahan teh sajabat kitu, ieu pantorek ditutup yeuh. Lantaran dina kaayaan peuting. Jadi teu pantes lah mukakeun pantau aya kieu lantaran gede angin ka jero imah. Sok asup ka jero. Cek Mangroda bari mundur salengkah. Maksudna mah mere jalan ka Citra Sena, pok Citra Sena nyarita deui. Mangga Mangroda nanging bade di dieu we di pojok abdi mah. Margi kalotor sareng baraseuh kulan. Jawab Citra Sena kalacat ungah ka imah, koloyong brek diuk di pojok. Nyempod tukangin panto terus sila meni mendeko. Tapi bari muringis lantaran bitis nenu doang tapak bedog katakan. Atu Citra Sena bingungeun. Ari rek sila tutug meureun teu sopan kasebutna.
Ari rek nyang hunyar komo teu sopan pisan. Tapi untung Supala ngartieun kana kaayaan Citrasena, pok Supala nanya. Nah kunaon anjeun teh Sena? Ulah di dinya atuh diukna. Di dieu yeuh ngariung jeung kuring, cek Supala bari neuteuk. Ieu juragan gaduh raheut sakedik sareng sawios di dieu we lah abdi mah. Margi kalotor sareng bararaseuh yun. Jawab Citrasena bari tungkul sirah teu wanian cengkat. Jiga nu sieun ku Supala. Oh, raheut anjeun teh. Nah, atuh teu nyarita tita tadi. Mang Roda pangyanakeun heula cai mang, heug sina babersih heula eta tamu teh. Lamun perlu beres salin baju sekalian. Sok ngarah ngobrol salse di dieu, cek Supala bari ngareret ka Mang Roda. Mang Ajang, keun kumang urang bersihan. Urang bere cai sina bersih. Sok daguan heula Citrasena mang rek nyoko cainya. Mang hatur nuhun kana kasayanana. Jawab Citrasena bari murungkut. Ari Mang Roda terus ngaleos ka tukang maksudna rek nyokot cai pikeun babersih Citrasena. Tekung sirila geus datang deui Mang Roda ngajingjing cai saemer. Sok ditunda dina golodog bari pok nyarita ka Citrasena. Sok babersih heula Citra. Lamun geus bersih, terus disalin baju, engke lamun geus beres urang ngubaran urang heut nadah. Cek Mang Roda bari ngagupayan Citrasena. Mang Roda duh hapunten abdi teh ngarepotkeun. Teu naon. Sok buru-buru tarimakeun ka nya Mang teh. Mang, jawab Citrasena bari koleset turun deui kana golodog, terus mersihan taneuh nu ramiping dina suku jeung calana. Salila Citrasena bebersih Mang Roda teu ngajauhan, ngajanteng bae di dinya bari nempokeun Citrasena. Sanggeus sagala rupa beres terus Citrasena disalin papakean diganti ku nu gararing ti Mang Roda. Ari papakean nu baseuh terus dipeuretan sarta diteungeun dina sasampayan di luareun imah. Malah terus raheut dina bisnisna di ubaran, terus dibengker ku lamak bodas. Koloyong Citrasena nyampeurkeun ka Supala, berak daku terus munjungan ka Supala, terus ka Bah Purwana malah ka Mang Roda sakalian. Sanggeus beres munjungan gek Citrasena diuk sila meni mendako. Sirah ngeluk tungkul teu wanieun dangah para mitra. Harita teh memang kaayaanana ningali Supala jeung Bah Purwana teh matak ajrih pisan. Harita para wargi sadaya anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Pikeun Citrasena ngahareupan Mang Roda Supala jeung Bah Purwana kacida pisan matak saberna. Ayeuna mah hate anu memang aya dina hatena rek niat babalik pikir. Beda jeung baheula waktu manehna ngahadap ka Supala boga niat anu goreng. Para mitra kaum dangu, tapi telila Citrasena ngawani-wanikeun maneh nyarita. Juragan, sarebu mugi teu janten bendu, salaksa mugi teu janten duka. Hapunten nu kasuhun rehna jisim abdi parantos kumawantun ngaganggu ka salira sakulawargi. Atuh salajengna jisim abdi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Sanggem paripaos teh mah abot nyuhun, abot nanggung, abot kanggo narimakeunana. Rehna kaweningan manah salira estu sesah pisan digamarkeunana ku cariosan. Jisim abdi teh ngaraos kahutangan budi. Ku kasayan manah salira. Tah ku jalaran kitu jisim abdi teh seja ngahaturkeun sembah kawilujengan ka salira sakulawargi. Cek Citrasena bari ngeluk tungkul nyarita estu handap lanyap. Teu aya tanda-tanda adigung sok sumawona gede hulu. Diuk meni mano bangun ajrih pisan ka Supala. Ari Supala jeung Bah Purwana katut Mang Roda menit pating rarenghap narik napas. Samemeh Supala ngajawab caritaan Citrasena, langgeor nyinul janah nyampeurkeun bari manak cai sareng leuteunana. Sok ditunaan dipayuneun anu ngariung. Sanggeus beres jung ninur janah cengkat, tapi samemeh katukang pok Supala nyarita ka putrana. Ke heula ulah waka kapengker deui Nyai. Sok ngenalkeun heula yeuh sareng tatamu. Ieu teh murid bapa nu anyar poe kayanya munjungan. Cek Supala bari ngareret ka putrana terus nunjuk ka Citrasena. Ku Supala Citrasena di aku murid anyar. Citrasena meuli ngalenyap ari nyinur janah gek calik pok ngawalon ngagalindeng matak gedenging. Oh, mangga apa? Hapunten abdi kirang hormat. Balon nyinur janah bari solongkrong munjungan ka Citrasena. Bari nyarios. Haturan milujeng patepang mangga abdi nepangkeun punur jana.
Saur Nyi Nurjanah bari neuteuk. Gancang ku Citrasena ditarima gep 2 dampalengeun patarema. Terawak Citrasena ngageter seak beungeutna karasa asa panas. Jajantung ratung tutunggulan, hate pating seredet teu puguh rasa. Bari ngalesotkeun leungeun Nyi Nurjanah pok Citrasena ngajawab, nyarita laun ampir teu kadenge tapi tetep tungkul. Sami sahami mangge nepangkeun wasta mang teh pun Citrasena. Jawab Citrasena bari terus murungkut. Sakur anu ngadengekeun ampir bareng pating serenge. Lantaran ngadenge Citrasena anu nyebut emang teh para mitra ka Nyi Nurjanah. Geus munjungan mah leos Nyi Nurjanah ka tukang deui. Sedeng Citrasena gawena ngeluk bae teu daekeun cengkat. Pok supala ngamimitian nyarita sora leuleuy matak minah kadengena ku Citrasena. Saderek Citrasena, tah anu bieu teh anak kuring ngaranna Nurjanah. Manehna geus umur 18 taun can boga adi. Cukup jika nama sakitu ge pikeun ngawabuhkeun jeung anjeun mah, tah ayeuna kuring rek ngajawab atawa rek nyambut caritaan anjeun tani. Sabenerna mah masalah nyieun kahadean ka sasama manusia teh lain hiji hal nu istimewa, tapi ngan sakadar ngalaksanakeun pancen hirup. Di mana salila hirup di dunia manusia jeung manusia diwajibkeun silih hargaan, silih tulungan, silih caangan lamun poekeun, silih bere lamun anu sejen ngabutuhkeun, silih asah, silih asih, silih asuh. Ari silih asah pihartieunana urang teh kudu silih tukeran pangarti kanyaho jeung luang atawa pangalaman sangkan segala rupa ilmu perelmuan katut pangarti nu mangfaat bisa rata kapimilik ku unggal jalma. Ari hartina silih asih atuh urang teh salilana kudu silih simbeuh ku kadeudeung, silih cebor ku kasono, silih urugan ku kanyaa jauhkeun rasa mumusuhan, singkahan sifat peperangan, sifat sirik pidik jeung sifat teteh kudu disingkirkeun. Rasa jail kaniaya sina ningkah. Deketkeun rasa duduluran, cangreunkeun tali mimitran, piara hubungan silaturahmi. Ari hartina silih asuh urang sarerea kudu silih talingakeun. Bisi batur urang menang cilaka gancang tulungan atawa bejaan. Bisi batur nincak jalan anu mengkol atawa kaluar tina rel bebeneran, buru-buru bejaan. Gelingkeun jeung bere katerangan sangkan batur urang teu katutuluyan nincak jalan nu salah. Tah ku jalan kitu bakal karasa betahna hirup di dunia. Jadi lamun kuring nulungan ka anjeun teh lain hiji pagawean nu istimewa, tapi kuringan sakadar ngalaksanakeun kewajiban. Tur eta kawajiban teh lain kawajiban kuring bae. Dalah anjeun ge wajib ngalaksanakeunana. Sakitu dasarna mah. Tapi lamun anjeun ngarasa sugema jeung tumarima, tah kana panarima ti kuring sarua we nuhuna kuring ge muga-muga Gusti Allah maparin taufik wal hidayah ka urang sadayana. Cek supala bari neuteup ka Citrasena nu diteuteup ungeuk-ungeukan jung cengkat lalaunan, red kasupala pok nyarita bangun daria mung waktosna kabujeng sehet. Para mitra, duwi ka dieu we heulanya. Mangga wilujeng kantun kasadayana dongeng urang teraskeun enjing nu judulna Musuh Warisan karya Kiliksa. Mang Jaya saparakanca bade amitan bae wilujeng kantun kasadayana mangga permios.